Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ari pirang-pirang jalmaan naktun eta jadi sifat yang kuduna anu pada ngabatalkeun kabeh ahdallah kana janjina Allah ma tegesna kana perkara ahida anu geus ngajanjikeun Allahu kana emak ilaihim ka eta jalma-jalma fil kutubi dina pirang-pirang kitab minal imani tina kudu iman ka Kangjeng Nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di misyakihi tina saentosna ngeukehanana eta janji tauqidihi ngeukehanana janji alaihim ka eta jalma-jalma wayak ta'una jeung megatkeun ieu pasikin ma kana perkara amaro anu geus marentahkeun saha Allahu Allah bihi kana eta emak ayu sholat tegasna yen ditepungkeun ieu emak minal imani tina iman binabi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahimi jeung kabaraya wa gharizalika jeung lian anu bieu wa am badala jeung wa an jeung ari lapad an badala eta jadi badal min domiri bihi tina lapad tina domir lapad bihi wa yufsiduna jeung kawe karuksakan itu pasikin fil ardi di permukaan bumi bil ma'asi kalawan pirang-pirang maksiat wa ta'wiki jeung halang-halang anil imani tina iman ulaika ari itu pasikin al mausufuna anu kasipatan bima kalawan perkara zukiro anu dicaritakeun hum eta ari ulaik al khosiruna eta pirang-pirang jalma anu rugi lima sirihim karena pangbalikana eta ulaik ilanari kana neraka al mu'abbadati anu dilanggengkeun alaihim ka itu ulaik kaifa kumaha takfuruna jadi kupur aranjeun kabeh ya ahlal Makkah hei ahli Mekah billahi ka Allah wa qad kuntum bari teman-teman geus bukti aranjeun kabeh amwatan eta anu maot nutofan tegasna cai manipil aslabi dina tulang tonggong pa ahyakum terus ngahirupkeun Allah ka aranjeun kabeh pil arhami dina pianakeun wa dunya jeung di dunya bina firuhi kalawan niup pikum di aranjeun kabeh wal istifhamu jeung ari istifham li ta'ajubi eta pikeun ta'ajub min kufrihim tina kufurna ahli Mekah ma'al kiamil burhani sarta nangtung dalil awli taubih atawa pikeun ngaweleh summa yumitukum terus ngamaotkeun Allah ka aranjeun kabeh ingdang tihai ajalikum dina beakna mangsa batas umur anjeun sumayuhikum terus ngahirupkeun Allah ka aranjeun kabeh bil ba'si kalawan hudang ti kuburan summa ilahi terus ka Allah hungkul turja'una dibalikeun aranjeun kabeh turadduna tegasna dibalikeun aranjeun kabeh ba'dal ba'si sabadana ba'as payujazikum terus ngabales Allah ka aranjeun kabeh bi a'malikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun kabeh wa qala jeung ngadauh dalilan karena ngadalilan alal ba'si kana ayana ba'as lama angkaru dina mangsa pada ingkar ieu kafirin lama angkaru dina mangsa pada ingkar hu ieu kafirin huwa aridat Allah alladzi eta anu khalaqo parantos ngadamal iladi lakum pikeun aranjeun kabeh ma kana perkara pil ardi anu aya di bumi ail ardo tegasna bumi wama jeung perkara piha anu aya di bumi jami'an tegasna kana sakabehna litang tapi pikeun ngalap mangpaat aranjeun kabeh bihi kana ieu emma
wa ta'tabiru jeung ngalap jeung nginget-nginget atanapi jeung nyieun dalil aranjeun kabeh. Sumastawa terus neja Allah bada khalqil ardi saentosna ngadamel bumi. Ai kosoda tegasna neja Allah ila samai kana ngadamel langit. Pasawahuna terus mapakeun Allah kana eta sama. Adomiru ari domir yarjiu eta balik ila sama kana lapad sama li anha karna ari lapad sama pima nal jam il ayilati eta tetep dina makna jama anu balik kana ilahi kana jama ai soyaro tegasna ngajadikeun Allah kana pirang-pirang langit kama seperti perkara pi ayatin anu tetep dina ayat ukhra anu sejen pakodohuna lapad pakodohuna pakodo mangka nangtukeun Allahuna kana itu pirang-pirang langit sab'a samawati kana 7 pirang-pirang langit wa huwa jeung ari Allah bikuli sayin kana sakabeh perkara alimun eta anu uninga mujmalan dina gemlengna wa mupassalan jeung dina wincikanana apala ta'tabiruna naha kunaon atuh henteu mikir-mikir aranjeun kabeh annal qadiri kana yen saknyanya dat anu kawasa ala khalqi zalika kana ngadamel bumi sareng langit ibtidaan dina mimitina wa huwa ari khalqu ibtida a'dhamu eta leuwih agung mingkum tinimang aranjeun qadirun eta kawasaeun alal i'adatikum kana ngabalikeun aranjeun kabeh wazkuru jeung kudu inget aranjeun ya Muhammad wahai Muhammad izqala tatkala ngucap saha robuka pangeran anjeun lil malaikati ka pirang-pirang malaikat ini sanyana kaula jailun eta anu ngajadikeun fil ardi di bumi khalifah kana khalifah yakhlufuni anu ngagantian ieu khalifah ka kaula anu agung pitang pidiah kami dina ngaluluskeun pirang-pirang hukum kaula piha di bumi wa huwa jeung ari ieu khalifah Adamu eta Adam qalu mangka ngararucap malaikat ataj'alu naha Gusti ngadamel di bumi khalifah qalu mangka ngararucap malaikat ataj'alu naha Gusti ngadamel khalifah piha di bumi man kajalma yubsidu anu tukang gawe karuksakan man piha di bumi bil ma'asi tegasna kalawan maksiat wayaspiku jeung tukang ngocorkeun ieu man adima kana pirang-pirang getih yuri kuha tegasna ngocorkeun man kana dima bil qasli kalawan mahan kama seperti perkara paala geus migawe saha banul janni pirang-pirang anak jin wa kanu jeung bukti ieu banul jan piha di bumi palama mangka dina mangsana absadu gawe karuksakan ieu banul jan arsala ngutus Allahu Allah alaihim ka banul jan al malaikata ka pirang-pirang malaikat patoroduhum mangka ngusir ieu malaikat ka banul jan ilal jazairi kasaban-saban ploksok wal jibali jeung pirang-pirang gunung wa nahnu jeung ari kaula sadaya nusabihu eta pada ngabersihkeun mutallabisina tegasna bari ngabarengan kaula sadaya bihamdika kalan muji ka Gusti aina kulu tegasna ngucap abdi sadayana subhanallahi wa bihamdi kana lapad subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu jeung pada ngabersihkeun abdi sadaya laka ka Gusti nunajihuka tegasna ngabersihkeun abdi sadaya ka Gusti ama tina perkara layali ku anu henteu layak ieu ma bika ka Gusti
Palamu mangkari lam jaidatun eta lam jaidah wal jumlatu jeung ari jumlah halun eta jadi hal ai tegesna panahnu mangka ari kaula sadaya ahaku eta leuwih hak bil istikhlafi kalawan jadi khalifah. Qala ta'ala ngadau Allah ta'ala ini saknya nyana kaula a'lamu eta leuwih uninga makana perkara la ta'lamuna anu henteu nyaho aranjeun kabeh minal maslahati tina kamaslahatan pistikhlafi dina nyieun khalifah Adama ka Nabi Adam wa inna zurriyatahu jeung sanyana katurunan Nabi Adam pihim eta dina duriat al-muti'u ari aya anu taat wal ma'asi jeung anu maksiat. Payad haru mangka bakal dohir naon al-adlu kaadilan bainahum antarana duriat pakolu mangka ngadauh malaikat layakhluqo henteu ngadamel saha robuna pangeran abdi sadaya kholqon kana dadamelan ikroma anu leuwih mulia alai munggu Allah minna tinimang abdi sadayana wala a'lama jeung teu kana leuwih pinter lisabkina karna ti heulana urang sadayana wa ru'yatina jeung ningalina urang sadaya ma kana perkara lam yarahu anu henteu Adam kana eta emma pahwalako mangka ngadamel sa Allah Gusti Allah ta'ala Adam ka Nabi Adam min adimil ardi tina muka bumi ai wajhiha tegasna luhureun bumi biang kobado seperti yen nyandak Allah min hatina wajah ardun kobdotan kana sakepeul min jami'i alwaniha tina sakabeh pirang-pirang warna ardun wa ujinat jeung di adonan bil miyahi kalawan cai al-muhtalifati anu beda-beda wasawahu jeung ngarupakeun Allah ka Nabi Adam wa nabaha jeung niup Allah pihi dina Adam aruha kana ruh pasoro mangka jadi Adam hayawanan eta sato hasasan anu boga alat pangraksa bada angkana dina sabadayeun bukti ieu Adam jamadan eta jamad.